Ya, bener eta teh Nur. Aing ngaran hutang mah kudu diakui. Bener aing satu pisan. Ulah kawa si kopet ah. Terus tunya di mana? Ah, aing Teu boga hutang aing mah Wawan, sia teh sing percaya. da si eta masuk tara nyambung ieu tuh dianggap-anggap teuing. Yeuh wan elingan si Nur. Beungeut sia tah kudu dielingan mah babel. Satu. Hei. Ya, jauh ti Sukamantri ke Mang Nur, Mang Nur ka mananya? Teuing dah. Si Pangnangan di mana tadi? Teuing. Paling itu kemana tuh? Tadi nyari teu Dari mana dia udah nyebut nama tadi tag yang layangan ke lapangan sana? atau anter yuk. Dari apa tuh? Kaya tuh emang budak tuh. Oh, tuh, Mang Budak. Balaganya. Lek, ada di. Kernaon. Ka Mang Nur, diajar ngagitar, jeung hayang bisa nyanyi. Oh, ada di macan ge acan bulan puasa geus erek ngabuburit. Yeuh, engke ngabuburit mah ada di bulan puasa. Aduh, nakal jadi kana ngabuburit ki atuh mah dinya teh kumaha? Teu nyambung. Teh nyambung aing ah. Teh apa yang Mang Nur ku rumahnya? Kalah kana ngabuburit. Pangnangan Mang Nur rek diajar gitar, hayang nyanyi. Oh, Kayak diburuhan rokok sabungkus. tah eta ling kalah kana ngabuburit. Oh, ada di. Siap ada di. Tungguan. Unggal reksa remi hareup Ngimpi papangi jeung mimin. datang Duh, naon dia euy? Ya, Nur, Naon? boleh mangerakeun anjir. Nyerakeun naon? dodol datang ngeraku Bieu urang katitipan amanahnya. Heeh. Ku ada di apa ada di? Apal. heeh Apal. Apal sia teh. Anjir. Iya, engke mah malam minggu geus cicing mana tara nyambung anjir. Kumaha ya, Pi? Cek ada di teh. Moal nyambung ieu mah. Mane? Heeh. Tah, mane cenah. boga hutang 100. Utang ka saha sia? Ih. Urang keamanahan cek ade di pay. Ente boga hutang ka ade di. ngerakon pisan atuh buka hutang ka batur bayar sih teh Teu boga hutang aing mah. sing dam Serius. ya Allah ngerakeun teh budak Tara nyambung si eta mah tara nyambung ieu dianggap-anggap teuing. Janjina teh saminggu. Teu gablek hutang aing mah AA kasep. Teu gablek hutang ka Pak Dedi aing mah. aduh Alus Nur. picilakaeun ieu mah Bener eta teh Nur. Aing ngaran hutang mah kudu diakui. Bener aing satu pisan. Ulah kawa si kopet ah. Terus tunya di mana? Ah, aing Teu boga hutang aing mah Wawan, sia teh sing percaya. da si eta masuk tara nyambung ieu tuh dianggap-anggap teuing. Yeuh wan elingan si Nur. Beungeut sia tah kudu dielingan mah babel. Satu. Alus Anjing. Satu junan aya maneh? Satu junan aya maneh? geus eta mun engke dumukeun wae ka ade di. Iraha? Si anjing goblok. Sia anu goblok mah. Ade dina di mana? Hah? Ade dina di mana? Ayo mah kemana? kos tuh ada dina di mana ada dina Iya, aing masalah tukang urut mah. Aya di winu aja. Allahu Akbar. Bodoh amat. Dumukeun wae ku sia. Arep teuing. Tuh ada di ditu ada dina. Mangga ka ade di sok dumukeun. Pi, hayang nyawa aing penasaran. Tidak ada pita di Tayangan antara yuk. kita ya. Mendingan kita dumukeun aja yuk. Rek wae disampeurkeun. Siap, Gus aja lah. Siap. Mau cari ciuman. Tuh, ada dina. Tuh, ada dina yuk. Sok, ada di. Naon maksud ka Abi kasih budak piwarang ka Abi nagih? Emang Abi kudu utang ka Pak Dedi gitu? tah gitu Utang naon? iya saur si budak tadi ka abi cenah Pak Dedi buruk cenah nyampeurkeun lagi hutang cenah maneh buka hutang cenah ka Pak Dedi Saha lagi hutang burik? Saha da mu? Saha teh ngomong lagi utang? si budak ka urang tadi ngomong gitu cenah Mang Nur bukan hutang ka Pak Dedi cenah Nah cek sa Mang Budak. Rek diajar ngagitar jeung nyanyi lain lagi hutang. Oh, kemar. Oh, kemar diajarkan. si budak ya Pak Dedi ya ya Pak Dedi mah ka urang sote diajar ngagitar jeung hayang bisa nyanyi gitu nah sia mah kalah ka aing eta cenah bayar hutang teu gablek hutang aing ka Pak Dedi mah Emang Mang Budak ngomong naon Mang Nur? abdi gaduh hutang cenah Oh, gitu. Ayo di, wios. Teking. Wios teking ada di wios. nah ya naon Kumaha kan ya? Kumaha kan ya?